Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani ari hadis anu kadua. Ani Ibnu Mas'udin eta tetep katampi ti Imam Ibnu Mas'ud radhiya muga mikaridho saha Allah Ta'ala anhu ka itu Imam Ibnu Mas'ud. Qala parantos ngadawuh itu Imam Ibnu Mas'ud kana lafad qala Rasulullah. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lafad al-fajiru. Al-fajiru ari jalma anu lacut, roji anu ngarep-ngarep itu fajir rahmatullahi ta'ala kana rahmat Allah ta'ala. Aqrabu eta leuwih deukeut ilallahi ta'ala kana rahmat Allah ta'ala minal abidi tibatan tukang ibadah al-muqniti anu putus asa itu abid. Qala parantos ngadawuh rawi kana lafad akhbarona. Akhbaro parantos ngawartoskeun hadis itu Imam Ibnu Mas'ud na ka kami an Zaid bin Aslam katampi ti Zaid bin Aslam. An Umaro katampi ti Sayyidina Umar. Anna rajulan sanyana hiji lalaki kana anu bukti itu rajul fil umamil madiyati eta tetep di pirang-pirang umat anu geus kaliwat. Yajtahidu eta nya itu rajul fil ibadati dina ibadah wa yushaddidu jeung ngabangetkeun itu rajul ala nafsihi kana dirina itu rajul wa yaqnutu jeung mutuskeun itu rajul annasa ka jalma-jalma min rahmatillahi ta'ala tina rahmat Allah ta'ala. Summa mata tuluy maut itu rajul faqala tuluy nyarita itu rajul kana lafad Ya Rabbi, hai pangeran abdi, ma ari naon perkara li eta tetep pikeun kaula indaka munggu Gusti. Faqala teras ngadawuh Allah kana lafad annaru eta neraka. Qala nyarita itu rajul kana lafad ya Rabbi, duh pangeran abdi. Fa aina maka eta di mana ibadati ari ibadah abdi wajtihadi sareng ijtihad abdi. Faqala teras ngadawuh Allah innaka kana lafad innaka saenyana anjeun kunta eta geus bukti anjeun taknutu eta megatkeun anjeun annasa ka jalma-jalma min rahmati tina rahmat kami fid dunya di dunya fa ana tah ari kami aknutu eta megatkeun kami ka anjeun al yauma dina ieu poe min rahmati tina rahmat kami. Ruya diriwayatkeun an Abi Hurairah katampi ti Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nawan lafad anna rajulan saenyana hiji lalaki lam ya'mal eta henteu migawe atanapi henteu ngamalkeun itu rajul khairon kana kaalusan qot sama sakali illa tauhida angin tauhid. Falamma hadara tuluy samang-samang sahadiruhu ka itu rajul non al mautu maut qala tah nyarita rajul li ahlihi ka ahlina rajul kana lafad idza ana di mana-mana ari kaula mutu eta maut kaula fa ahriku tah kudu ngaduruk aranjeun ni ka kaula bin nari kuseun hatta tad'u atanapi hatta tad'u sehingga ngarantep aranjeun kabeh ni ka kaula Ramadan bari na jadi lebu. Sumadzaru tuluy kudu ngawurkeun aranjeun ni ka kaula fil bahri di laut fi yaumi rihin dina poean angin. Fa fa'alu tuluy marigawe itu ahlu. Faidan tah dina nalikana itu fa'alu huwa ari itu rajul fi qabdatillahi ta'ala eta tetep dina qabdah Allah ta'ala. Qala ngadawu saha Allah ta'ala kana lafad ma ari naon perkara hamala eta anu mawa itu emak ka anjeun alama kana perkara fa'alta nu geus migawe anjeun kana emak. Qala nyarita itu rajul
makhafatuka kana lafad makhafatuka eta sieun ku Gusti. Faghafara teras ngahapunten Allah lahu ka itu rajul biha ku sabab itu makhafah. Wa huwa jeung ari itu rajul lam ya'mal eta henteu ngamalkeun rajul khairan kana kaalusan qat sama sakali illa tauhida angin kana tauhid. Wa ala hada jeung eta ngamuwafaqahan kana ieu hikayat. Eta napi wa ala hada jeung eta ngamupakahan kana ieu kisah nu tadi hikayatu anna rajulan ari hikayat lafad anna rajulan saenyana hiji lalaki mata eta maot itu rajul ala ahdi Musa di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Fakariha tuluy pada embungeun saha annasu jalma-jalma goslahu kana ngadusanana itu rajul. Wadafnahu jeung kana nguburna rajul li fisqihi karna pasekna rajul. Fa akhadhu tuluy nyarekel itu enas birijlihi kana sukuna itu rajul. Wa tarahu jeung ngalungkeun itu enas hu ka itu rajul fil mazbalati di tempat sampah. Fa awha tuluy ngawahyuan saha Allah Ta'ala ila Musa ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Wa qala jeung ngadawuh Allah kana lafad ya Musa hei Musa mata geus maot saha rajulun hiji lalaki fi mahallati fulanin di daerah anu fil mazbalati dina tempat sampah wa huwa jeung ari itu rajul waliyun eta hiji wali min auliyai anu tetep ti sawareh pirang-pirang wali kami. Walam yagsilu jeung henteu ngaradusan itu enas hu ka itu rajul walam yakfinu jeung henteu marungkus itu enas hu ka rajul. Walam yadfanu jeung henteu ngalubur itu enas hu ka rajul. Fadhhab tah kudu indit anjeun anta tegasna anjeun fagsil tuluy kudu ngadusan anjeun hu ka itu rajul wa kaffin jeung kudu mungkus anjeun hu ka itu rajul. Wasolli jeung kudu nyolatan anjeun alaihi ka itu rajul wadfan jeung kudu ngubur anjeun hu ka itu rajul. Fajaa teras dongkap saha Musa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ila tilkal mahallati ka eta daerah atanapi tempat. Wasa'ala sareng naroskeun itu Nabi Musa hum ka itu enas anil mayyiti ti eta mayyit nya si rajul teh ya. Faqalu tuluy ngaromong itu enas lahu ka Kanjeng Nabi Musa kana lafad mata geus maot saha rajulun hiji lalaki fi sifati kada anu tetep dina sifatan anu wa kada jeung anu wa innahu jeung sanyana itu rajul kana eta bukti itu rajul fasiqon eta nu fasik mu'linan tur anu tetemrakan. Faqala teras ngadawuh Kanjeng Nabi Musa ayeuna eta di mana makanuhu ari tempatna itu rajul fa innallaha dasanyana Allah Ta'ala barina mahlur Allah awha eta parantos ngawahyuan Allah ilayya ka kaula li ajlihi karna arah-arah eta rajul. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi Musa fa amilu tah kudu mere nyaho aranjeun ni ka kaula makanahu kana tempatna itu rajul. Fadhahabu tuluy berangkat itu enas jeung Kanjeng Nabi Musa. Falamma ra'a tuluy samang-samangsa tos ningali hu ka itu rajul saha Musa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam matruhan bari nanu dialungkeun fil mazbalati dina tempat sampah. Wa akhbaro jeung ngawartoskeun hu ka Nabi Musa saha annasu jalma-jalma an su'i af'alihi tina goreng pirang-pirang pagaweanana itu rajul. Najat tah munajat saha Musa Kanjeng Nabi Musa rabbahu ka pangeranana Nabi Musa. Faqala teras ngadawuh Kanjeng Nabi Musa kana lafad ilahi hei pangeran abdi amarta tos miwarang Gusti ni ka abdi bidafnihi kana nguburna itu rajul wassolati sareng kana nyolatan alaihi ka itu rajul wa qaumuhu bari ari kaumna itu rajul yashhaduna eta pada nyaksian itu kaum alaihi ka itu rajul syarron kana goreng fa anta tah ari Gusti a'lamu eta langkung uninga minhum tibatan itu kaum
bisanai kalawan ngalemna wa taqbihi sareng kalawan ngagogorengna. Fa awha teras ngawahyuan saha Allah taala ilaihi kaitu Nabi Musa kana lafad. Ya Musa, hei Musa, sodako geus bener saha kaumuhu kaumna itu rojul. Fima dina perkara hakau anu geus ngaharikayatkeun itu kaum. Kana itu emma anhuti itu si rojul min su'i af'alihi tegesna tina goreng pirang-pirang pagawayanana itu rojul. Ghairu annahu salian tisanyana itu rojul tasyaffa'a eta nyieun syafaat itu rojul ilayya ka kami ingda wafatihi dina nalika wafatna itu rojul. Tasyafa'a fil madi berarti dina nalika wafatna itu rojul bisalah sati asya'a kalawan tilu pirang-pirang perkara. Lau sa'ala anu lamun menta biha kalawan itu salasah minni ti kami saha jami'ul mudnibina sakabeh pirang-pirang jalma nu berdosa mino khalqi anu tetep ti makhluk kami la a'taitu tah yakin maparin kami ka itu jami'il mudnibin. Fa kaifa la arhamu tah kumaha rek henteu mika asih kaula hu ka itu rajul wa qad sa'ala barinya tages menta itu rajul wa qad sa'ala barinya tages menta itu rajul nafsuhu tegesna dirina itu rajul. Wa ana bari ari kami arhamur rahimina eta pangasihna ti pirang-pirang anu arasih kabeh. Qala parantos ngadawuh saha Musa Nabi Musa kana lafad ya Rabbi hai pangeran abdi wa ma sareng eta naon as-salasatu ari anu tilu. Qala parantos ngadawuh saha Allah taala kana lafad lamma danat samang-samang sages deukeut naon wafatuhu wafat rajul qala tah ngomong itu rajul kana lafad ya Rabbi hai pangeran abdi anta ari Gusti ta'lamu eta uninga Gusti minni tina hal abdi anni kana saenyana abdi kuntu eta buktos abdi artakibu eta midamel abdi al ma'asiya kana pirang-pirang maksiat wa kuntu bari bukti abdi akrohu eta mikangewa abdi al maksiyata kana maksiat fi qalbi dina hate abdi lakin ijtama'a tetapi kumpul fiya dina diri abdi naon salasu khisolin tilu pirang-pirang tingkah hatta artakiba sehingga yen midamel abdi al maksiyata kana maksiat ma'akaro hatil maksiyati sarta ngewa kana maksiatna fi qalbi dina hate abdi. Awaluha ari kawitanana itu salas hawan nafsi eta hawa nafsu warrafiqu jeung babaturan as-su'u anu goreng itu rafiq wa iblisu jeung iblis laknatullahi ari laknat Allah alaihi eta muga tetep ka itu iblis. Wa hadhihi salasatu jeung ari ieu anu tilu tulqi eta nibakeun itu salasah atanapi hadhi fil ma'siyati dina ma'siyat fa innaka tahsanyana Gusti ta'lamu eta uninga Gusti minni ti abdi ma kana perkara aqulu anu ngucapkeun abdi kana itu emma faghfir tah mugi ngapunten Gusti li ka abdi wasaniatu jeung ari anu kadua na qala eta ngucapkeun itu rajul kana lafad ya Rabbi hai pangeran abdi innaka saenyana Gusti ta'lamu eta uninga Gusti bi anni kana yen saenyana abdi irtakabatu eta midamel abdi al ma'asiya kana pirang-pirang maksiat wa kana sareng bukti naon muqami cicingna abdi ma'al fusaqi eta tetep sarta pirang-pirang jalma fasik walakin ahabbu tetapi naresep abdi suhbatas solihina kana ngarijingan pirang-pirang jalma nu soleh kabeh wa zuhdahum sareng kana zuhudna itu solihin wal muqamu jeung ari cicing ma'ahum sartana itu solihin kana eta bukti itu maqam ahabba eta leuwih dipika cinta ilayya mungguh abdi minal fasiqina tibatan pirang-pirang jalma fasik
Wasalisatu jeung ari nu katilu naqola eta ngucap itu rajul kana lafad ilahi hai pangeran abdi. Innaka sa'anyana Gusti ta'lamu eta uninga Gusti minni ti abdi annas solihina kana sa'anyana pirang-pirang jalma nu soleh kabeh kanu eta bukti itu solihin ahabba eta leuwih dipikaresep ilayya munggu abdi minal fasiqina tibatan pirang-pirang jalma nu fasik kabeh hatta lawis taqbala sehingga lamun madep ni ka abdi saha rajulani dua lalaki solihun anu soleh wa tolihun jeung anu lacut laqaddam tu tah pasti ngaheulakeun abdi hajatas solihi kana pangabutuhna jalma anu soleh ala tolihi manderikeun ka jalma anu lacut. Qala parantos ngadawuh rawi fi riwayati Wahb bin Manbahin dina riwayat na Syekh Wahab bin Manbah kana lafad qala nyarita itu rajul kana lafad ya Rabbi hai pangeran abdi lau afauta lamun ngamaaf Gusti wa ghafarta sareng ngahampunten Gusti zunubi kana pirang-pirang dosa abdi yafrahu tah pasti bingah atanapi tah pasti bingaheun saha aulia uka pirang-pirang wali Gusti wa anbiya uka sareng pirang-pirang nabi Gusti wa yazanu jeung bakal prihatin saha asyaitonu setan aduwi tegasna musuh abdi wa aduwuka sareng musuh Gusti walau azabta sareng lamun nyiksa Gusti ni ka abdi bizunubi ku sabab pirang-pirang dosa abdi yafrahu ta pasti bungaheun saha asyaitonu setan wa awanuhu jeung pirang-pirang baladna itu setan wa yazanu jeung pasti prihatin saha al anbiya'u pirang-pirang nabi wal auliya'u sareng pirang-pirang wali wa ini sareng saanyana abdi a'lamu eta terang abdi anna farahal auliya'i kana saanyana bungahna pirang-pirang wali ilaika munggu Gusti ahabbu eta leuwih dipikaresep min farahis syaitoni tinimbang atanapi tibatan bungahna setan wa awanihi jeung pirang-pirang baladna itu setan faghfir tah mugi ngahapunten Gusti li ka abdi Allahumma ya Allah innaka sa'anyana Gusti ta'lamu eta uninga Gusti minni ti abdi makana perkara aqulu anu parantos ngucapkeun abdi kana itu umma farham tah mugi mika asih Gusti ni ka abdi wa tajawaz sareng mugi ngahapunten Gusti anni ka abdi qala parantos ngadawuh saha Allah taala kana lafaz farahim tu tuluy mika asih kami hu ka itu rajul wa ghafartu jeung ngahampura kami lahu ka itu rajul wa tajawaztu jeung ngabebaskeun kami anhu ti itu rajul fa inni dasanyana kami raufun eta zat anu seueur mika welas rahimun turdat anu mika asih khosotan kalawan tangtu atanapi kalawan khususna liman kajalma aqarra anu ngaku itu eman bidzambi kana dosa baina yadayya di hareupeun kami wa hadza jeung ari itu rajul aqarra eta ngaku itu za bidzanbi kana dosana faghfartu tuluy ngahampura kami lahu ka itu rajul wa tajawaztu jeung ngabebaskeun kami anhu ti itu rajul ya Musa hi Musa if'al kudu migawe anjeun ma kana perkara amartu anu geus marentahkeun kana itu emma punten amartu nu geus marentahkeun kami kana itu emma ka anjeun fa inni dasanyana kami aghfiru eta ngahampura kami bi hurmatihi ku kahormatanana itu rajul liman kajalma shalla anu nyolatan itu man ala janazatihi kana janazahna itu rajul wa hadara jeung ngahadiran itu man dafnahu kana nguburna itu rajul. Kantun al haditsus salisu cekap
Wallahu a'lam bissawab.